Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Qala musannifur rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang maca hadoroh heula sasarengan supados diberkahkeun ngaosna supados mangpaat elmuna kangge urang sadayana. Dibaca Fatihahnya nya Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalina wa ulai waswari wassolihina wa jam'il malaikatil muqarrabina wa ususon la ruhi syabul qadir ajilan wa ususon la ruhi al-imam burhan islam az-zarnuji usuli mafurui silsilatim lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Alhamdulillah patebang disarang para wargi sadayana di mana we ayana urang lajengkeun kana pangaosan kitab Ta'limu Ta'lim halaman genep lamun gaduh kitab anu sapertos abdi lamun gaduh kitab kuningna mangga pilarian payajibun ya. Ieu teh bagian kaopatna dina kitab Ta'limu Ta'lim. Bagian kahiji, kadua, katilu parantos. Bihna bingung anu nembe patepang sareng abdi pilarian we di playlist aya nya bagian hiji 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu mangka wajib ala kulli muslimin kasaban-saban jalma nu Islam naon hifduha ngaraksa Islamna ieu si muslim. Wa amma hifduma jeung anapun ari ngaraksa kana perkara yaqo anu tumiba ieu ma fi ba'dil ahayini dina sawarehna pirang-pirang mangsa. Paparodun mangka eta pardu ala sabilil kifayati netepan kana jalan pardu kifayah. Idza qoma di mana-mana ngadegeun bihi kana eta pardu saha al ba'du sawarehna jalma fi baldatin dina hiji kampung atawa dina hiji daerah atawa dina hiji nagara dina hiji kampung sakoto mangka gugur itu pardu anil baqina tina anu sasesana. Jadi ieu masalah pardu kifayah. Di mana-mana dipigawe ku sawarehna jalma eta kawajiban teh gugur. Kawajiban sawarehna jalma deui contona saperti kenaon pardu kifayah nyolatkeun mayit, ngurusan mayit. Eta teh pardu kifayah lamun di kampung lamun anu maot teu aya nu ngurusan sawareh teh pan ngurusan mayit teh kawajiban sakabeh kampung, tetapi lamun dilakonan ku sawarehna jalma deui anu henteu migawe tah henteu dosa. Contona naon deui ngaji Quran, ngaji ilmu tajwid gitu tah. Ngaji ilmu tajwid lamun di kampung masih kena aya nu ngaji ilmu tajwid itu pardu kifayah ngaji ilmu tajwid teh. Lamun masih kena anu ngaji ilmu tajwid gugur kawajiban sakampung, tetapi lamun eueuh mah eta di hiji kampung nu ngaji ilmu tajwid. Fain lam yakun mangka lamun mah teu aya cenah fil baldati eta tetep di hiji kampung man sahaman jalma yakumu anu ngadegeun ieu si jalma bihi kana eta pardu kifayah istaroku tah reureujeungan itu jalma-jalma jami'an kalawan sakabehna fil ma'sami dina dosa. Lamun mah eueuh anu ngalakonan kana pardu kifayah dosa kabeh salemur. Lamun mah eueuh nu ngaji ilmu tajwid belajar ilmu tajwid dosa salemur. Mata kurang kudu nganuhunkeun ka barudak ngaji anu masih keneh di pangaosan-pangaosana ngaraos ilmu tajwid. Lamun di channel ieu mah ngaos kitab Tuhfatul Atfal atawa Tanbihul Aghfal nya. Nembe bagian hiji kamari masalah hukum nun paeh sareng tanwin, hukum aya 4 teh. Neme izhar lamun teu salah. Ke dilajengkeun deui lah. Payajibu mangka wajib alal imami ka imam atawa ka pamimpin atawa ka lurah atawa ka RT naon aya muro yen tah marentah ieu si imam hum ka itu jalma-jalma bidzalika kana itu pardu kifayah. Wayajbaro jeung maksa wajeng wajib non ayajbaro yen tah maksa itu si imam ahlal baldati ka ahli kampung. Ka warga kampung ka pangeussi lembur ala zalika kana eta fardu kifayah.
Pakila tuluy diucapkeun bi anna ilmama kalawan yen sanyana ilmuna perkara yaqu anu tumiba ieu ma ala nafsihi kana dirina eta si jalma fi jami'il ahwali dina sakabehna pirang-pirang tingkah bimangzilatit ta'ami kalawan atawa eta saolah-olah kadaharan labuda anu henteu meunang henteu likuli wahidin pikeun saban-saban anu sahiji mil zalika tina itu ta'am. Beda jeung fardu ain mah diibaratkeun teh kadaharan. Jadi perlu pikeun saban-saban jalma, contona salat, puasa, zakat, munggah haji ka Baitullah, tah eta mah sapertikeun kadaharan. Jadi mesti pikeun saban-saban anu sahiji wajib nanti keur sorangan-sorangan lamun teu dahar maot kitu tah. Fardu ain mun teu dilakonan ku sorangan nya ku saha eta mah keur sewang-sewangan keur masing-masing. Wa ilmama jeung kana ilmuna perkara yaqu anu tumiba ieu ma fi ba'dil ahayini dina sawarina pirang-pirang mangsa bimangzilati dawai eta sapertikeun atau eta saolah-olah obat yuhtaju anu dipikabutuh ieu obat ilaihi ku itu si jalma fi ba'dil auqati dina sawarehna pirang-pirang waktu. Nah beda deui jeung fardu kifayah. Jadi fardu kifayah mah dibutuhkeun teh teu setiap waktu. Ibarat obat lamun keur gering hungkul karek dipikabutuh obat mah kitu. Beda jeung fardu ain. Wa ilmu nujumi jeung anapun ari ilmu nujum atawa ilmu ramalan. Ilmu nujum teh ilmu perdukunan bimangzilati marodi eta saolah-olah gering. Fata'alumuhu atu ari belajarna ieu ilmu nujum haramun eta haram cenah belajar ilmu nujum teh li'annahu kana yen sanyanyana ieu ilmu nujum ya duru eta matak ngamadaratkeun ieu ilmu nujum wala yang fa'u jeung teu aya manfaat ieu ilmu nujum wal harobu jeung kabur ieu ilmu nujum min qada illahi tina katangtuan Gusti Allah taala wa qadrihi jeung kana papasten Gusti Allah taala ghairu mungkinin anu henteu mungkin gitu. Jadi kabur tina papas walayan pau jeung teu manfaat wal harobu jeung kabur min qada illahi tina papasten Allah taala wa qadri jeung min qada illahi tina katangtuan Allah wa qadrihi jeung papasten taala ghairu mungkinin eta henteu mungkin. Jadi khobar tina wala yang pa'u. Jadi sedangkeun kabur tina ketentuan Allah jeung papasten Allah teh eta moal mungkin mata haram belajar ilmu nujum teh ilmu perdukunan teh ilmu ramalan teh soalna ari ketentuan Allah mah geus pasti kitu tah kos kitu mah bisa dilawan. Payan bagi atuh misti likuli muslimin pikeun saban-saban jalma non ayastagilla yen tah katungkul itu si jalma fi jami'i awqatihi dina sakabe pirang-pirang waktuna itu si jalma bizikrillahi kana eling ka Gusti Allah wa du'ai jeung kana ngadua wa tadarrui jeung kana DP atawa handap asor tadarru ayat tadarruan masdar teh wa qiraatul qur'ani jeung maca Al-Qur'an was shadaqati jeung sedekah ada fi'ati anu matak nolak ieu sedekah lil balai kana balai wayas ala jeung yen tamenta itu si jalma Allah ka Gusti Allah al afwa kana pangampura wal afiata jeung kana kawarasan di dunia wal akhirah jeung di akhirat liasuna kana supaya ngaraksahu kaeta si jalma saha Allahu Gusti Allah anil balai tina balai wal afati jeung tina pancabahaya fa innaman mangka sanyanyana jalma ruziqo anu dirizkian ieu si jalma adua kalawan bisa ngadua lam yuhram tah moal kahalangan ieu doa al ijabata kana diijabah.
Faingkana tuluy lamun mabukti naon albala balaina muqaddaron eta anu dikeresakeun ku Gusti Allah yusibu anu ngeunaan ieu balai hukaita si jalma la mahalata henteu mustahil deui. Walakin jeung tetapina yuyasiru ngagampangkeun hukana eta balai saha Allahu Gusti Allah taala bari mahlur Gusti Allah alaihi ka eta si jalma. Wayarzuqu jeung ngarizkian Gusti Allahu ka eta si jalma asobro kana sobar bibarkati duai kalawan kaberkahan doa gitu. Jadi sok sanajan aja lemah nu dijabah doa nama sok sanajan kakenan kana balaina ge cenah. Ku Gusti Allah teh digampangkeun eta balaina teh jeung bisa sabar dibere rezeki sabar eta. Si jalma teh kusabab berkah doana itu si jalma. Allahumma wa allahu a'lam bissawab sakitu lah.